Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin ari kalam anu qadim henteu bosen didahuna maha suci tina kecap pagawean sareng niat bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi jahli wa hayrati ku kalam tatambah abadi tina sadaya panyawa cahyana nuduhkeun hate nalika bodoh jeung bingung ya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati nun Gusti bingahkeun abdi ku rahasia huruf Qur'an jeung caangkeun manah abdi panguping sareng pangucap wa ya Rabbi apata iftah qulubana wa fahim bihi qalbi.
Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Duh Pangeran abadi, mugi-mugi ngagampilkeun sareng mugi-mugi ulah kantos ngahesekeun kana ngaji ilmu sinareung jalan agama pikeun hirup di dunya sumawanten di akhirat. Wa sholli wa sallim ya ilahi limuziri adada hurufi bil qur'ani wa surati. Sholawat sinareng salam muga tetep kapanutan saseueur ayat Al-Qur'an sareng saseueur surat